Mang Basir. Hei. Kayak lamun sakit, namun Ciyaya datang ke dia, mana rek kumaha? Nya kabur atuh Asia itu penampilanna. Ngapoe ngan hayo we kitu. Aing teh pusing ieu teh masalah hutang can beres. Terus manehna ngajakan kawin di aing teh rieuh ieu teh selama aing 7 poe di teror wae datang ka imah. Bayangkeun sia eta keur kamari keur sia arek minta udut ge. Aya hadiah apaleun di dinya. Aing teh pusing euy sabenerna mah. Aing kudu kumaha tuh? Teuing euy sarua tuh ieu. Heeh. Apa jeung kopi eta? Kembali lah eta mah. Kewe sugan boga meureunna. Ieu rieuh ieu teh. Pona mah eta. Kembali ke meureun. Aduh kumaha tuh aing teh teh geus Urang mikiran. mabur jeung jauh lah. Mabur. Heueuh engke bantuan aing Heeh, ke. ge Urang dibantuan rampug we. urang bubes lah ka sawah. Heeh kitu. Kerasain bisa. Ieu atuh kumaha ieu hutang ieu. Geus di mana aya oge setengahna sama aing nu Pan ge kurang dibayar. dibayar aing geus diteror wae ngapoe. Emang hutangnya sabaraha juta? 15 juta kan geus 7 juta. Oke, kurang Sana dibayar. aing. Sugan aya sedang kecil. Kelakuan madong kacim dia. Kamar di satu ada aing ge. Kamana cek? Kamana mana cek? Arek niangan Mang Basir suka nempo. Basir di situ di sawah tuh keur ngariung di barudak. Kitu urang sampeurkeun. Pan manehna janji ka urang. Lamun teu mayar hutang arek kawin sana urang. Kitu bae nelkom kieu oge. Piraku teu ditarima ku manehna teh deui. Aing dikadek lamun teh eta keneh. Rasa. Oh, rek dikawin. Pusi Basir ulah hilat siap undangannya ya Kak. Ibu Kak Cece. Ku aing dionang sa Indonesia, sa RT ku aing dionang. RT mana eta nana? Sok. Ke urang tenang, ek di naon? Ek di absen gitu tah saasana mah. Tenang. Tong sieun, duit weuteuh. Tenang. Heeh, ulah pokoknya Kak Cece ulah teu diondang. Semuanya ondang. Orang sini semuanya. Siap. Ku urang dionang di dinya. Ece. Teh naon? Baruleun. Ieu teh baso. Basonya. Tidak percaya teu apal Ih, baso. Saumur-umur duh malah teu nyaho ngaranna baso. Percaya ya Kang Benghana lain di. Uing mah geuninganan osok ngadaang teh baso gepeng. Maknya baso gepeng. Anu di mangkok-mangkok geuning kitu tah. Baso mah baruleud. Kumaha muleud geunana eta? Di kitu-kitu buleudkeun nama. Di kitu-kitu ieu mah teu bisa ada. Ih, atuh eta mah meureunang ke. Eta malam kikituan mah meureunang engke uing ek bulan marjung Mang Yosir. Atuh, kudu kitu. Begitu. Heeh, pas model kukek ning kitu. Kukek. Anu kumaha kukek teh? Bikin baso. Oh. Iya aingnya jadi kukek. Aduh ieu teh bulu mata teh geus ieu teh bulu mata ti Korea ieu teh tuh jadi warna-warni kieu ieu teh meunang facial. Piraku ti Korea teh nyaho baso-baso acang. Heeh nya eta. Lain Korea urang mah nya eta Korea. Jadi Korea mikiran si Basir itu tak kunaon uing sakitu pangbeungharna. Geus kurang macam manehna susu sia macana jiga nini geus di silikon, geus gede. Nyebutkeun teh karung butut. Geus kurang kumaha, geus bae nelkom ke tinggal bujur uingna gitu. Ih, aing mah kurang kumaha uing teh nya. Heeh, atuh kumaha. Ayeuna mah pokona mah. Geus we teh yang ka ditu. Arek aya di sawah. Heeh beneran, arek ayeuna mah urang naon lamun geus papagi ke ongila. Diilikat. Ulu geuning itu si cumur begu teh di aduh. Menisa dua-dua bangunna si begu-begu eta keur ngarobrolkeun aing eta. Bangun eta teu setuju itu mau parang. Urang adu parang ayeuna mah ku aing dibeberik sia. Teu pikeun bah mana sok. Nyuk rawun. Duh. Susu aing ngaganyal. Menang ieu teh menang nyilikon 7 tahun. Aduh. Kakak
mana ngecek-ngecek teu pararuku sadua-dua. Aduh bener-bener utama mungkin aing. Aduh, bener-bener eta Basir kalakah ngerumpi aing ikhtiar dan hutang ka aing. Sia. Lah, yok tingali. Jurig anu diomong-omongkeun teh. Cik aing ge sama eta teh pasti datang. Lo tong karek jeung tunggu bugna nyeri. Teu aja tuh ampura we. Tingali cik aing ge. Cik aing ge naon setiap diomongkeun pasti we aya. Datang nih si eta datang wae si tam hirup itu ih. Teuing, jiga jalangkung we. Datang Tadi ulang. pulang pun tadi anu. Sia keurna raon di dinya. Aing ge naon Eta datang sio. jurig jarian teh. Ngomongkeun aingnya sia. Terus sampai hujan kita tadi hirup ya. Goblok pikiran. Aing datang deui sedang danik ieu. Ayo, naon sia mau tarang aing ge. Hayo. Ayo heula. Sok kurang 2 sitan sok. Iya bener. Iya teu mau naon ieu. Beri sia. Tenang. Nyekled heula. Eta Aurat kehen. eta. Oh, kemae sia. Naon di eta? Eta naon? Eta Mana hutang? Hutang di mana mana ya? eta? Hutang ya. Eta tapak telur di mana Mana? Eta. Lain. Tokol. Telur sia. Jam bodoh gaet. Nggak saya daripada ngomong wae mending diuk lah. Sok yuk. Sok. Ih. Sanes kitu. Kumaha Ini anu sia aing di dieu. Tah, kalakuan di. Moal. Eta belah ditu kan parangna. Tuna parang eta. Aduh. Teh kumaha di arek damai arek kumaha teh. Hah? Mau parang segala di. Heuh sok ayeuna mah kumaha keputusan sia? Tah, si ieu kan kamari diinyem. Saware inyem lagi. Sawareh kumaha sia? Setengahna. Kur 7 juta Naonna 7 juta. duitna. Terus Terus saya ke polisi iman nih. mana bayar ayeuna atuh sia? Ngomong basi heula di ka Oh, urang. mana sia? Eueuh cik aing nyari eueuh. Kieu teh sok pi banguseun wae tinggal. Terus Terus kumaha? kumaha dengan aing teh lieur ieu. Apa cik aing ge? Aing kawin ku sia. Kahayang Jadi sudi. hutang lunas. Sudi teuing. Sudi najis. Di bagaimana gina geninganan ieu teh naon teh? Kan kena eta Diuk aya di tengah tataman eta taman eta Naon nyocok. mah? Taman Beda rasa atuh. beda rasa. Da sia mah lain jelmaan manusia. Lamun Nah, lamun ngajeletit mah eta lamun kalau aku ke atas. aduh sia lah muka we sok kabe di dieu da amplakeun. Tinggal litas lagi. Berbunga-bunga ieu teh. Favorit gue gitu loh. Ieu teh ti Paris mah. Paris 25-an eta. Coba teu pararugu. Atal coba ku sia mah. Atuh. Kan dihanap tuna. Kelakuan deh. Hah? Terus gitu. Nanti sing ka hati tuh, hah? Kana deh. Aing teh pusing ku sia ayo we di teror ngapoe ngan datang ka imah. Sia boga hutang ka aing. Heuh panca aing ge engke goblok. Tuh susu aing geus gede kieu. Deuleu kelakuan ih. Surup ih. Cak aing ge sia Mana mah ka surup. surup sia mah. Bae surup ke aing ieu. Hah, Demi sia. demi memperjuangkan cinta gue kepada lo. Teu hayang aing ge sudi teuing. Udah lah. Pun panon aing kehujanan. Heuh Jadi eta rada kumaha kitu teh gemerlap. tiga kue lapis goblok gitu ih. Meni Pulang bang di. gitu ih. Heuh, gila cau lain nih. Itu sia mah. Ngajak dong. Dik, goblok.
goblok pikiran. Sia aing digubrakeun. Aduh. Sia dibawa ku aing dua anak. Sia, tolong dengan pakai di rumah. Kesalahan dikembalikan lagi deh. Aing singsatkeun. Dibering sia. Setan hungkul. Tadi aing urang. Ini naon ya? Ya sama rati ya Allah ya bikin aku. Ya Allah ya kita baik. Bismillah. Kecil ya. Sok sia. Aing pun mah aing. Mah. Urus ya. Sok. Awas. Ngap sate goblok. Ayak sia goblok itu yang lain tolong. Kita pati mah. Kalau iraha. Sekarang tapi bong. Jadi, sate bes. Dia kekuatan lain jalan lain juri anjing. Itu makan kan. Goblok ini teret nih. Nanti naon nih teh. Ngajak dong lebaran mah. Aing capek-capek menangkan sia. Perjuangan. Mong aing. Ayo, we. Naon nih? Terus mah Naon. Tapi bohong. Ngajak dong sate goblok. Bohong ya, tadi resiko sia tolong. ada bohongna. Ada emang bohong sama banget. Aku lah. Masa ngeceret asa bau naon itu? Mata aing bikin kotoran sakit pasti satu dudul. Dia sampai tempat kukunya teh. Gua sini kan. Terus jangan supaya. Mah. Coba jadi. Iya. Aing coba parang kadek sia. Asisten satu mau asisten oke goblok Pak. Jadi asisten di mana di? Oyok mana si oyok? Eta mah naon? Brother aing. Aing sia. Brotherhood. Aing si oyok sia. Aing kadek sia. Terima aku ini kalah. Harudang. Sia goblok lu mudah mimiti ya. Sia makin nyungkeun aing dari kubur aing. Oh, si oyok oke. Itu goblok pikiran sia. Aduh, aing lelah. Aing suka jeung sia lah. Naon? Modal. Pepal nasti. Aing suka jeung sia. Nu siapa lagi di mengadog lah. Aing kapaksa. Aing siapa lagi aing geuna? Jago bu, aing kapaksa lah. Kan aing jadi kawin permisa. Indahnya alam dunia milik kita berdua sama Yasir gitu. Enak.